Alhamdulillah, syukron kasiron, terima kasih kepada Syekhuna Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muiz As-Sultani selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muhtadin Tegal Malang, Banten, yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendengarkan, bisa melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, adapun acara penceramah yang kedua, yaitu insyaallah akan disampaikan oleh Syekhuna Mukarram Kiai Haji Mad Hasim yang dari Tangerang. Sebelumnya kami menginformasikan bahwa untuk dana infak masjid yang tadi sudah dikelilingi, yang dilantunkan sholawat oleh guru kita, itu menghasilkan 1.988.500 rupiah. Jazakumullah khairun kasir. Terima kasih kepada para bapak, para ibu, para pemuda, pemudi, remaja yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan itu sebagai tabungan akhirat kita nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kepada Syekhuna Mukarram Kiai Haji Mad Hasim, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira
ibu-ibu malohok kene nu maja nu ngadengekeun insyaallah ganjarana sarua. Amin ya robbal pan urang ngahaja-haja hayang maca Quran madi imah pan sangeuknya hulak katambah meureun teu bisa pan macana ge keur sadalah bisa ge pan ku sangeuk cek kiai guru urang teh amat tadi geus haliwu punya kelan HP bae pannya bener bu bener. Oh, loba gangguan, loba gogodan. Tiberang pan ibu-ibu mah haliwu, pan pengurusan di dapur bae ge haliwu bener bu. Anak pan dalapannya ku berengal. Salaki pan hayang ngopi pan kudu ku bikang bae. Kedek nyeduh sorangan bener bu. Haliwu pan ibu-ibu mah eta nyaneuk ngaji pan nyaneuk muludan nyangejo nyabunya laju ti peuting pan rada salse jati peuting mangejo henteu nyeusehan henteu mandian anak henteu nya ti peuting pan salse ta aya andin pan deui aya ku ogah tingaleun nya geus isa ngadungku keneh bae pan dihareupeun TV cek salakina atuh coba nguji mah geus isa yo ke cenah gedeung nungguan iklan iklan deh tuh geus iklan haliwu ngalaudu bakbak beres ngalaudu langsung make mukena begitu geus make mukena iklanna anggeusan eureun pan mulai deui tuh ngadangong deui bae pangaruh urang Cijan drama ibu-ibu na tukang ngaji pan neuleus sinetron ge make mukena lejung geus kitu pan bisi ka guru hitut jaing masok hitut pan ogah ngalaudu deui mukena geus make begitu iklan tah berhubung bisi iklan sagedeung begitu maneh nandeg salat ngamparkeun sajadah nyokot remote sugan tadi paehan digedekeun jadi salat hayang bari ngadengekeun andi aya nu kitu aya atuh potongan kitu malulu katempona ge gogo-gogodan urang masyaallah benernya dua panai nama tadi pan masyaallah kula keong be tadi kiukon tadi solawatan gitu oh bener HP malulu yai nama budak laleutik panai nama budak sakola ge keur ieu mah teu meunang marawah HP ayeuna nama kudu boga HP oh ayeuna mah pan ju budak ayeuna mah jajan pan lain cilok paket bener teh bener. Ibu-ibu ge ayeuna mah gererenit pan baroga Facebook nya eta HP ka mamana tilok tinggalin dina tas di babawa bae nyelap teh aya salaki gering lain diurusan dikompres ke dikerokenya mah dipotong langsung diposting panjieun statusnya akhirna saji jantra nyahun kabeh salakina bengeng wah ini ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Masya Allah Gusti eta urang maca Al-Quran sarua jeung ngobrol jeung Gusti Allah lamun urang hayang ngobrol jeung Gusti Allah bacalah Al-Quran
Atawa lamun urang maca Al-Quran berarti seolah-olah ngobrol jeung Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Quran itu lafzun minallah, makna minallah, lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu kula ngelingan deui ka ibu ka bapak, ketika orang ngadenge disebut ngaran Nabi Muhammad, sungut orang kudu belajar refleks, belajar latah maca sholawat. Ketika ngadenge disebut ngaran Nabi Muhammad, eta sungut orang kudu latah, kudu refleks sallallahu alaihi wasallam. Gitu lamun orang ngaku cinta ka Kangjeng, ngarah urang di akhirat nah henteu poho jalan ka surga. Sebab cek Kangjeng Nabi, saha manusia anu poho maca sholawat ka kaula eta jalma di akhiratna bakal poho deui kata limbeng aprak-aprakan teu kapanggih eta jalan ka surga. Coba bayangkan ku urang ku kabehan batur geus di surga, kabehan anu geus ulin di taman surga, sementara urang mah kata limbeng keneh aprak-aprakan teu katimu eta jalan pan senep eta kana jubur eta. Laju deui cek Kangjeng Nabi, maca sholawat sabalik urang bakal menang 10 rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bakal dihapus 10 kagorengan urang. Katilu, bakal diangkat 10 derajat ku Allah Subhanahu. Eta sabalik. Kumaha lamun macana 10 balik tinggal ngalikeun. Kumaha lamun 100 balik tinggal ngalikeun. Kumaha lamun sampai 1000 balik, lamun urang maca sholawat sampai 1000 balik, eueuh tempat di neraka jeung urang eueuh. Alhamdulillah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Anu kusim kuring sangat dihormati Ketua Panitia Penyelenggara Pelaksana, mudah-mudahan para penitia beserta segenap jajarannya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, wabil khusus ka Bapak Lurah, wabil khusus ka para masyaikh, ka para guru-guru, ka para kiai, ka para kesepuhan sadaya, bil khusus anu mulia al mukarrom Kiai Haji Ukon. Mudah-mudahan anjeunna sing ditambih kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Al Ustad Hermawan, Al Ustad Ghazali, terkhusus ka Mang Ubad, Al Ustad Ubad. Mang Ubad eta adalah teman seperjuangan saya waktu kuliah di Universitas jurusan Kastrologi. Nah sebenarnya mah di Balai Rombeng ya aya kuliah, ulah dianggap kuliah aya, bukan di pendidikan umum saja, di pondok pesantren di Balai Rombeng kuliah aya ngan jurusana beda. Jadi di Balai Rombeng mah ngambil jurusana karena goreng jengkol kadituna. Oke Kak Bapak Haji Daniel, mudah-mudahan kita doakan para ulama, para kiai, para guru-guru urang, para kesepuhan urang sajabiti dimuliakeun ku Allah, mugi-mugi sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena walau bagaimanapun, betapa dan siapapun kita, urang tak perlu kiai, urang tak butuh santri
syariatna lamun di hiji lembur eueuh kiai eueuh santri ripuh urang bener teu Pak moal terang kana batalna wudu moal terang kana batalna salat kita tidak akan bisa membedakan mana yang halal mana yang haram mana yang hak mana yang batil syariatna lamun eueuh guru-guru urang di tiap-tiap lembur tapi ku ayana para ustad ku ayana para kiai di tiap-tiap lembur usoli urang kabehan bararisa alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Masya Allah berarti eta kiai luar biasa jasana lamun dibayar tema ku urang dipulangkeun ripuh mulangkeun jasa kiai eta ka urang Masya Allah kiai malah lembut hatena bararager hatena komo kula ningali ustad kiai di lembur anu magahan ngaji budak laleutik nu lalehoan keneh teh Masya Allah kudu dihartikeun jasa eta mah alah batan magahan TK kudu ngagedekeun kasabaran anak urang ngaji di imah ustad Masya Allah boro-boro pangdeuleu balajar ngaji diuk ge henteu lulumpatan deh siring udag siring jotos peperangan cia satria pejahitan cia eta teko kiai pan katijak gepeng gelas para rupusnya menang ngahutang susumputan ka kamar kiai pan eta ai kudu ngomong mah hordeng kiai pangdeuleu hanyir leho kabeh bener eta bener tapi hebat kiai mah eueuh nu mararah sugan eta anak urang diusir ku kiai weh brengsek dia teko aing pepes gelas umar peting para repes mere duit tilok sia ka aing weh ulah lagi di main sia henteu kajeun bae leuserin nu penting eta budak daraekeun ngaji alhamdulillah bener teu Masya Allah Masya Allah mun aya rezeki teh mah tuh urang kudu dihartikeun sabenerna mah eta lamun urang mantas panen teh mah mantas panen ya baroga gabah diwadahan kana karung menang 10 karung kudu inget sabenerna mah eta ka kiai ka guru-guru urang ulah ka imah pula jauh atuh kiai nu di dieu be kiai guru urang satempat bawa anterkeun ka imah kiai 9 karung mah urang sakarung bae tuleuseun urang mah nyawah deui pan kiai mah tilok nyawah atur eta akur tuh eueuh nu ngajawab ka ciri ku kula atuh hatena mah ngaromong ya eta hatena mah dak teh kiai ngajakan balangsa ayeuna mah kiai eueuh sawah sawana ge zaman ayeuna mah lain di pelakan pare di pelakan batako benernya laju keur sadalah aya ge sawah ayeuna mah bararongkor ge jelema ayeuna mah aleman kos urang Batawi bae kos urang kota bae embung turun ka sawah komo budak-budak ngoramah komo model-model parawan mah neker ge moal hayangeun ka sawah bener eta bener di eta kerhebeul mah kerhebeul keur zaman beh ditu lamun aya parawan laju aya nu nganjang budak pamuda 5an 6an usim ngarit eta lalaki dibawa kabeh ka tengah sawah mantuan ngarit wah pakedak-kedak panjah hayang kalem ku bebene bener eta bener laju ngunjal buku teu ka bawah di bawah bae hayang kalem ku ikang Masya Allah eta keur ieu mah tapi ayeuna budak ayeuna parawan budak ngora lamun nitah ka sawah gigibri kumaha jawabna rera 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 ai dahar mah teu ngerang aduh aing Masya Allah jadi ayeuna mah eueuh sawahna jadi ayeuna mah panena saminggu sakali sabulan sakali kadang-kadang panena tiap poe kabata berarti meuli be eta leuwih mantep ngeunaheun kiai teu kudu ngagiling
meuli biasa karung parokeun dua jeung urang saparo jeung kiai saparo andeurkeun ke mah kiai jeung dahar pan kiai lamun beutungna subuh mapan magahan ngajina kedak magahan urangna kedek magahan anak urang ge kedek terus dahar hayang ngaji jeung terus dahar pangaing menang bapak sia mawakeun kamari cenah beas walik mbak entak sak kedek sebab beutungna subuh dengekeun lanjut eta kiai dahar kiraku kayak jodoang jatuh jeung lauk mah teu ngeunah nya tujung laukna bisi beas be ke laukna mah henteu tujung laukna laju lauk ya atus kiai mah atus santri ieu teu kudu lauk sohor-sohor teu kudu kakap teu kudu gurame lauk asin dibegieun teu meuli bega beusiem 2 kilo mah hiji kan jeung beas akur ngan duaan nu ngajawabna ge nyirung eta ge tah laju kiai tas dahar pansok hayang ngarokok hayang nyawana tas dahar teu ngarokok tah berarti meuli urang rokona saselok tempok kiai begina rokok naon dah mil saselok tah selapeun jah dina beas jeung lauk kadinya tua marokopan beledak baju magahan ngaji terus magahan ngaji pan sok perih beuteung nya kira aku dahar deui bae teu pan sok hayang ngakanaon kitu nya tuh lah gahel-gaheleun teh naon bae lah gitu Pak nu cocok mah eta tas magahan ngaji mah cek ulama ye nyeduh mie nya gerak masalah nyeduh mie berarti mawa mie na sakardus tah hiji jeung beas kadinya laju paneta deui nyeduh mie ge deui ai teu diendogan mah cek ulama nahnya hangru teh hangru teu siga nyeduh mie make endog komo endogna 2 hulu mah mantap berarti mawa endogna seperti ini kan yang sepermita itu rokok makan air ya tanya dia pantas nyeduh mie urang bari ngarokok sok hayang ngopi paling gitunya berarti mau kopina 1 kilo gulana 2 kilo laju ngopi pandai bari eueuh hahakandeun mah deui pan ngopi be tu naon be sepandangeur ke kudu mantang ke pannya gitu batur kopi ayeuna mah simpel lah jak manteng eueuh dangger eueuh ayeuna mah dangger ge ayeuna di kotak lain di lembur ayeuna mah tibalik ayeuna mah geus simpel bae biskuit lah biskuit pongwan tah dicalonkeun pan kana kopi ngeudah nyampuknya berarti mawa pongwan sakaleng eta hatena mah ngomong gugul laga bade eta seserian ge tamada kiai nek warung be bangkrut jeung lain masalah tah eta berarti urang cinta ka kiai ge sarua jeung cinta ka Kangjeng Nabi sebab al ulama'u warasatul anbiya pan ieu dina ge kitu tingkatkan kecintaan kepada Nabi tah cinta kepada Nabi teh loba di antarana urang cinta ka kiai mahabbah ka kiai deukeut ka ulama eta sarua jeung cinta ka Kangjeng alhamdulillah gitunya para jemaah sadaya loba lah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba deui lamun geus eueuh kiai ayeuna pan kiai loba nu rararinggalnya eta kamari keur usim nu ninggal sarua di dieu sarua eta sarua masya Allah di umar lembur sakumaha buah kacapi di uyuk-uyuk tianya tahlil saputing anu 11
dihijikeun bae di masjid rieut aing nu niluna nu nujuhna nu opatna nu karangsadungna ngahiji kabeh di masjid. Masya Allah tesi tahlil kabeh jelema ungar lembur tahlil zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boa eta meureun maksudna mah keuna dararikir meureun jalemanya. Masya Allah kiai-kiai geus karuhan seueur nu ninggal kiai kolot loba nu ninggal kiai nu meujeuna keur ieu karep ngararinggal Masya Allah ayeuna makin saeutik lamun cerek tangkal awi teh merempunan awi kolotna geus eueuh tinggal awi ngora pan lamun aya angin pan stinggoleah ya eueuh awi nu kolotan bener teu ya ina ngaranna geus eueuh kiai kol tinggal kiai ngarora ngan doakeun be kurang ku kabehan muga-muga ya kiai nu area keneh ayeuna sanajan bari jeung ngarora keneh muga-muga kabehan sing kuat istiqomahna. Amin ya Allah ya robbal. Pananaon ge eueuh kiai maripuh urang sanajan urang pangwala kahejona teu nyaho ka bedug teu nyaho ka ibadah jam maot mah embung dibalangkeun ka tengah sawah mah bener teh bener ih hayang ditahlilan hayang diajian bener teh bener sedengkeun lamun eueuh santri eueuh kiai saha nu neuk nahlilan saha nu neuk ngajian jurig nyang-nyang ih bener tapi ku ayeuna kiai mah santri alhamdulillah ngariung ge ngariung udah dianggap sapele kata santri mah wih moal jadi ngariung misalkan di Cijantranya masjid ku bagus pan barakat sapotong masjid ginu ngariung pinuh japan kana ngariung maresep bae rame bae aya salat mah biasa be nyaho di lemur kula gitu eta masyaallah pahiri-hiri ban kabeh nu bisa ngadoa aja kiai eueuh mang ubat ge geus eueuh paeh misal mang bojal pan aki ukon cenah dapan nya mah rada jauh doang pungus eueuh nya ge geus eueuh kabeh nya tinggal nu barodo burungan lurah nangtung pancek lurah geus teh doan teh kukumaha los brengsek lajuna ieu ieu lamun pajojong-jojong bae barakat kaburu hasem sabelah ieu. Iya itu bisa cenah kula mah ieu masalah ngadoa mah. Terus ya cenah ro. Itu kula deui. Siasip cek hansip kula deui ini upan surilit doa. Makin hejo bae pan mata lurahnya. Cek lurah haram jada sia jadi aparat aing ge horeng nu pecus ngadoa hiji-hiji aja. Horeng meureun lurah gitu bisa. Umpama ka lurah-lurah teu bisa deui. Geus kumaha los geus pahulu pabutut los geus doan Gus ya geus kumaha los aing tanggung jawab lah kapaksa meureun RT ngaranna ge dititah ku lurah pan teu daek kumaha nya ku pimpinan mah pan teu daek pan bisa dipecat maneh sapan RT ngadoa bari culak cileuk ge cek RT Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek lurah modar sia teh maca Fatihah ku loba-loba teuing bilir aing datang ka hareuras kieu hayang ka alam usaha sia aya hayang aing tilu siki ge geus horeng RT ge lain ku hayang loba maca Fatihah sabenerna mah horeng keur mikiran cek RT aing ku bisa barakali tuh ya maca Fatihah na ieu pan sakabal ngalamun ge bareng bibir mah Fatihah deui ini cek RT illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah menang beren 12.000 mah buhung jaro hurang semua cek jaro dibapuk siap wain teh buhung aing datang ka ras cek RT amin 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 aya 2 jam setengah mah amin lengan lurah nambahin sabelah dipecat ya wain isuk mah eureungan saya jadi RT haram jadak ya
lengan aing dapat kasih siremen kieu horeng RT keur mikiran deui cek RT kumaha ngeureunkeunana ieu aing amin laju nama RT keplok sabedas-bedas maksudna mah ngeureunkeun amin laju nu ngariung berhubung bodoh ngilu keplok kabeh nurutan RT pos pramuka akhirna masjid geureuh ku keplok RT sawan lompat keluar tiudak dituturkeun ku kadehan sanggup katijeun sayur tara ramplok tuh horenganan eueuh santri mah nu bisa ngadoa horeng ngariung diacak-acakan berarti santri eta penting gimana contoh supaya jelas benernya sholat gitu kene lamun di masjid geus eueuh imam di musholah eueuh imam lantaran santri geus eueuh kiai geus araweuh tinggal nu bodona kabeh aya dak hiji deui nu ngarti panghulu teu bisa ka masjid ngiri bisul pahiri-hiri panuk sholat maghrib aki-aki jeung pamuda cek aki-aki aya urang kana imaman Gusti Allah mah ku bacok wae ya wih embung wa maning gua pantes geus sholat wa kami mah ngora keneh bagi keneh kajablay sarua bae wa ge koyotnya koyot ka poe wae he kana imaman Gusti embung wa bae siring dorong di masjid berhubung aki-aki mah sorangan doang eueuh baturan ai pemuda mah lobaan eta aki-aki digotong ku pemuda dirarayang dibawa ke paimaran cerai geus wa geura imaman sarakah negarawa kuncar kami malam minggu yeuh paksa aki-aki panimaman usari para maghribi mustaq baitullah cek pemuda keren amat wah aya di Ka'bah sarua bae dah kumaha cek aing geus siap dah Bismillahirrahmanirrahim itu panaki mana ada napi keseleun ti anya pamai sama dengan ai subuh teh aki-aki teh masyaallah ai subuh teh angan ayeuna bapan geus eueuh bi aki-aki nanya beda terloba aki-aki malamun subuh hararaneut alhamdulillah ya aki-aki mapan jam 4 keneh nya mah geus berangkat ke masjid ke musholah japan di imah tilok hees ai peuting nya mapan ka dapur ka jero bulak-balik bae pan mata ai malotot bae mah pan beuteung ge peuri lumpat ka dapur mukakeun turun saji eueuhna naon ai siki nangka doang dihuakeun digegel ku gugus belah katuhu nganclok ka belah kenjak digegel ku gugus belah kenjak nganclok ka belah katuhu pan siki nangka mah leueur atuh pan geus eueuh huntuan cek aki-aki ujak nganclok bae ya yang dikanyakan ku aing dia mau padangdangan make sarung nu bersih make baju nu bersih make sesengitan berangkat ke masjid rek salat sub berhubung waktu subuh can datang pan sholawatan eling dulur kabeh ka ibadah ulah memleh sebab urang bakal paeh awak dibungkus ku poe prabut pan pajelit jeung batuk teh eta pan urang di luhur kasur lilir kabehan ge ngadenge jaganing sapeker asa dipipir imah bae pan kucap kiceuk bae pan lainna hudang kalah ngabetot simut dikahulukeun kalah ngatibraan tinggal jubur beajak-ajakan laju anak nanu bontot hudang malohok beka jubur bapana cek anak mah itu bisul papa heran anak cek mana ilokan ceng bapak sia bisul di tengah-tengah di senteran make HP ja HP na aya baterean tolol tambah lain bisul boga bapak sia kacepet ada masya Allah
datang waktu subuh nu nyamperkeun eueuh hiji-hiji ajan keluar aki-aki na beuh bedug tok trok tok 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 hiji wae lah aing moal loba-loba janu subuh na aing doang sorangan aki-aki ge rugi na beuh bedug loba-loba. Halo aing masyaallah Gusti nu agung. Rakaat pertama beres Fatihah maca kuliah